Gitulah nya, emang setan mah gitu nya, ulah we deket ka Allah teh. Komo gitu nya, kira ngaji sapina geus kana HP we. Gitu nya, keur ngeunah ngapalkeun oge sare we gitu kan nya. Anas geus bisa ye nantangan kana hoream. Hoream teh eta tunuh kopi ge eleh ngadadak kapal api ge fungsina kopi gitu. Masya Allah tabarakallah, gitulahnya benteng santri wayahna perkuatnya bentengna yuk deketkeun deheskeun hate ka Gusti bahwa urang keur aya dina jalan mantena nya gitu nya. Terus urang nyuhunkeun pertolongan mantena nya, mentak urang kudu apal gitu nya, bahwa setan bencieun ka santri nya, sabab bakal jadi musuh manehna najan hiji nya. Kajieun manehana ngagoda 1000 jelema anu lain ahli ilmu alias tukang ibadah, tapi liweuh dipekasieun nya hiji santri anu keur mukaan kitabnya sakari mun teh mah muka kitab jedluk teh kana tarangna. Aduh balik ieu mah kuat keneh cenah. Maneh sugan ti belah gigina cenah. Belah pikiranana sugan ieu. Anggar keneh kuat teh santri teh muka di kitab jedug deui. Nah gitulahnya. Jadi perlawananana urang kudu terus muntang saraya ka Gusti dina nalika urang mutolaah, dina nalika urang ngajalankeun ibadah sunnah nya, salat tahajud jadi bentengna jeung santri mah nya gitu. Salat duha bisa menya berjamaahna gitu. Insyaallah kuat. Mungkin setan ampunannya diserang we, aduh ya ampun jelema ya kunaon ya ni kebal teh teu meunang dicarek wae teh cenah. Teu meunang dicarek. Itu wa kadzalika fi sairil akhlaqi nahul judi wal bukhli wal jubni wal jar'ati wa takabburi wa tawadu'i wal aipati wal israfi wa taqtiri wa ghairiha. Nya kitu deui dina sakakarina wajibnya oge urang kana ilmu akhlak ya. Anu mana contona nahul jud seperti berehan, bageuran. Kudunya ilmuna urang, bageurana kana naon? Nya bisi teu lempeng bageuranana ada sesuatu, ada udang di balik batu. Teu lempeng bahaya bageurana oge. Wajib urang mempelajari ilmu akhlak. Sok bageur tapi sesuaikeun jeung aturan Islam. Ulah bageur teu pugu-pugu. Bageur saya. Ya aya bageur karena ada udang di balik batu. Gitu aja. Jadi bisa kabaca kabageuranana sesuai tu jeung ilmuna, ilmu sesuai jeung ilmuna lempeng hatena, genah kana hatena gedek. Aduh. Nikmat rasana. Tapi lamun bageur nya anu dina jero bageur eta teh hampa kitu nya. Tuh ilmu akhlakan. Aduh, perasaan da di dahana gitu ngeunah. Gitu nya. Katarimana kabageuran oge asa payet. Demi rasa. Gitu. Wal bukhli nya. Bukhli koretang nya sarua. Koret oge ilmuna. Gitu. Baik urang koret karena naon? Gitu nya. Ulah sakoret-koretna gitu. Bageur oge, buhli oge nya. Nya urang koret kana naon? Misalkeun nanya ka ahli ibadah urang kan kudu bageuran kana ngamulyakeun ka Allah. Kudu koret. Nya dina nalika urang nya aya anu dibendu ku Gusti Allah eta jalma.
misalkan teu ngalaksanakeun parentahan nana nya seperti kamari dina kita barbarosa ieu koret kudu namanya kajalma nu lain ahli atawa nu teresep kana ibadah teh ulah dibaguran ya. Jadi bukhli di dinya gitu nya urang kudu koretnya menek berehan mah ka anu wajib ka urang wajib urang aya aturanana misalkan nek mere ye hibah nya kanu jadi adi kanu jadi kolot kanu jadi guru nya tah koretkeun kanu salian anu teu aya bentuk kewajiban tah bukhli. Jadi kudu koret teh urangnya kana naon tapi na gitu. Jadi ulah koret tapi teu make orang ilmu akhlak gitu nya. Gitu nya non anu sok di jalan teh anu somea tak kudu koret. Buka pamajikan orang ka pamajikan, buka anak urang ka anak ka tetangga atau ka yatim piatu gitu. Kudu koret tanya nu mentaan di jalan mana sok balager gini gitu dah nya. Gitu nya. Bameureun di ditu mah nya. Itu koret anu gitu tanya. Teu wajib urang mah oge. Itu tanpa terkecuali mareana kalaparan. Gitu. Eta bukhli nya. Bade moal koret. Aya nu pesak teh aya gitu nya. Beureum biru aya. Luar hati nya. Ade. ulah berarti ulah bare. Tong bang dibikeun ulah bager. Dah karunya urang teh sodako. Salah nyalurkeun sodako teh. Sodako mah kaya yatim, piatu, jompor, geus teu boga salaki. Karunya ada usaha gitu. Bisa gitu usaha. Gitu. Oleh tikeun gitu. Kudu aya alasanna intina atawa gitu. Bukhli wal jubni jeung borangan. Halus sifat borangan lamun di aturkeun mah nya sesuai jeung ilmu akhlakna. Borangan kana sieun urang dipika bendu ku Gusti Allah teh nya. Ari kana sieun kasalianan borangan kasalian di Allah mah goreng eta teh. Goreng misalkan aya hiji hukum kurang teh. Duh, sieun ka urang euy henteu ieu deui nya. Padahal mah kurang teh kudu dibejaan. Gitu. Tak borangan urang teh. Jadina teh nya. Borangan ku sabab tadina aya rasa sieun. Borangan. Tu wani lah gitu nya. Ari nyampaikeun mah kudu wani nya. Jubni sebenarnya. Borangan, urang kana sieun dikipika benu ku Gusti Allah tak sampaikeun mah sampaikeun. Mentak ari dina ilmu agama mah nya teu aya rakyat teu aya jabatnya, teu aya santri teu aya kiaina nya. Teu aya anu dimulyakeun sabab aturan hukum syara atas nama parentah Allah. Nya jadi urang kudu sieun ku Allah, borangan ku Gusti Allah. Gitu. Ta eta teh kudu nerapannya. Kumaha cara nerapkeunana? Nyaeta ku ilmu akhlak bagianana, nya ilmu tasawufna. Wal jaroati jeung berani ya sasarenteng. Wah, ngawani ya. Alus eta teh kawani teh lamun dipake bener. Tapi goreng lamun dipake teu bener. Nya teu puguh-puguh nya sasarenteng ka batur. Nu teu tua teu dosa dah yang disebut jaroah teh yang disebut berani gitu ya. Ayo baturnya dihantem gitu. Jadi kudu alasanana pake benernya berani na. Gitu. Jadi ulah berani dipake teu bener. Jadi beranina kudu aya dina jangan ka bener. Wah nih urang mah ya. Ari ka kafir tuh wani. Anu dititah ku Allah gitu nya. Jadi jaroah teh kudu aya berani. Nah, dibenerkeun. Berani urang ngalawan setan. Kumaha nya? Akal-akalan setan. Berani nya.
urang ngalawan setan cek setan mah da anu ngahawa ka urang teh ulah salat teh ulah ngaji teh berani aya nek ngaji tak berani nangtungkeun urang kana syariat agama nya salat weh nya asal aduh hoream salat teh nya ari horeamna emang tina hawa urang hawa yang di WA ku setan didorong didukung jaroah nya jadi berani lah nya urang ninggalkeun kana virus eta talus lamun diatur ku ilmu akhlak mah kitu nya berani teh kudu aya gitu wa takabburi jeung gumode wa tawadu jeung handap aso takabur tawadu sarua nya gumode oh kitu nya takabur tapi lamun digieun hade alus namanya jalma takaburan deui kan gitu bisa dipake takabur oge nya si gumede gitu nya non bisa wae bisa jadi cilaka lamun teu make ilmu alak sabab takabur mah solendangna Allah teu bisa lamun urang lain atas nama Allah nya make nah lamun make kana solendang eta kana atas nama Allah mah kitu nya karena urang jeung ngajungjung agama teu guna naon gitu atau jeung nyalametkeun maruahna jalmi muslimin nya niatna teu guna naon nya teu mustahil mah teh Madinah hiji nagara nya muslimna saeutik nya non muslimna loba misalkan tapi urang teh takabur karena untuk melindungi misalkan nya karena dulur urang anu muslim sebab misalkan umpama teu mustahil nya urang teh di hiji tempat kitu nya mengumbara teh mah gitu kejadian urang teh meureunnan tersisihkan nya tersisihkan tah teu kunaon urangnya takabur maat takabur karena untuk melindungi nya sesama orang teu meunang soten jadi penyakit hate boga rasa eta anu lain di atas namakeun parentah Allah gitu nya tah eta teu meunang haram takabur jadi takabur oge kitu lamun make ilmu akhlak mah bika alus nya takabur maat takabur sedekah nya wa tawadui jeung handap asor sarua handap asor rendah diri nya rendah diri nah tawaduna kana naon ye mun tawaduna lidunya atawa lidarjah nya likudroh nya urang rendah diri teh kana sesuatu lain karena Allah karena sesuatu dasar pangkatna karena sesuatu kabeungaranana gitu nya nah gitu tawadu eta urang kan dicela ku sara tapi lamun tawaduna urang kana dasar agama misalkan pangkatna kumake pangkatna teh dipake kabeneran heuk urang tawadu kana kabeneranana tah eta mah halus urang teh tawadu non kana kadunyaanana kusabab dunyana dipake halus nya eta mah halus tawaduna kitu nya kana nawaduan kana kabeneranana dunyana dipake bener pangkatna dipake bener tah tawaduna halus berarti gitu jadi tawadu oge kudu make ilmu akhlakna wal aifati jeung ngaraksa agama gitu ipah disebutna wal israfi jeung lalawihan gitu aipah ngajaga agama gitu nya urang ngangge solendang ngangge sorban ngangge sarung gitu nya berakhlak sae aipah disebutna ngajaga agama urang gitu nya kan diwariskeun urang ku guru-guru urang nya ku kolot-kolot urang nu baheula nya diwariskeun marake sarung nya diwariskeun make koko diwariskeun make peci make sorban nya keur mah sunah nabi jeung dih eta teh alus ngajaga agama jadi sorban teh lain jeung kiai
lain jeung santri tapi jeung umat muslim gitu. Umat muslim nya apa na ayana dom lagi nya peci sanes ciri santri oge sanes ciri pakiai gitu. Tapi peci ciri jalmi anu ngabakti kanu maha suci gitu ya. Gitu. Tak tong embung urang make peci, tong embung urang make sorban eta teh ibah ngajaga agama ulang. Ning kunaon maneh make sorban? Sunnah Nabi. Pan gitu jadi kenangan ngajawabna. Geuning kunaon maneh make sarung? Sunnah Nabi. Geuning kunaon maneh make pakaian? Da diatur disalur-salurkeun ngajawabna. Karena ieu teh ngajaga urang kana agama gitu. Wal israfi jeung leuweuhan nya leuweuhan israf disebut umbar hambur israf nya leuweuheun wa taqtiri jangan ngarupakeun nafaqah nya koret nya kan wajib nafaqah ka urang. Urang teh bisa kenana boga adik, boga pamajikan, menteh mah upama urang geus boga pamajikan. Medit mereka pamajikan teh nya. Medit kitu nya, padahal mah eta teh kewajiban urang. Medit mereka budak teh. Tah gitu. Tapi meditna lamun make ilmu mah halus menteh teh tong jajan supaya meurih, manehana lamun teu meurih bakal tah eta mah beda deui aya tujuan. Gitu nya. Jadi taktirna lain ngarupakeun napakah tapi kana ngadidik misalnya taktirna gitu ya. Lain taktir eta mah tapi keur ngadidik niatna gitu. Ulah teh emang dina hade teh mung we mereka pamajikan, mung we mereka anak teh bahkan asa teu boga kewajiban eta gitu nya. Taktir sebenarnya itu wa ghairiha jeung lian-liana. Tolong menjadi santri teh mah nya boga kolot budakna nyantri gitu. Ulah takdir. Teh mah urang boga budak heug bunyi ngobong gitu nya, heug nyantri. Karena kewajiban urang sok kudu namanya bahkan nya takdimna lamun naik takdim gitu nya. Dugikeun ka urang teh kuduna mah cium tangan nya ka guruna budak urang gitu. Lamun urang hayang meunang ngahasilkeun berkah ilmu. Walaupun mun teh mah urang ajengan atawa kiai atawa sahandapeun urang, tapi kan aya tujuan karena ngaluhurkeun agama gitu. Lamun lain karena ngaluhurkeun agama mah pupujieun jangan rusak urang nanya. Tah lamun aya niat urang ngaluhurkeun agama hayang menterima budak urang diberkahkeun elmuna ku barokah nu jadi guruna, tah sehingga urang teh tawadu jeung mentetemanya ngajembarkeun lah gitu nya. Bahkan aya hiji carios kitu nya ari ka budakna mah mentah teh amanya ieu mah ulama mah nya. Ka ulama nama kenaon ka budakna mah 10.000, ka guruna 100.000. Eta naonan kos kitu nya. Jiga takdir teh padamanya. Tapi lain tujuanna takdir nya. Lain tujuanna takdir dari ulama mah. Kitu karena nyaho kaberkahan guruna kaberkahan ilmu aya dinu jadi guruna. Gitu, takdir. Nah gitu wa ghairiha eta diatuna ku ilmu ala ku geure jeung lian-liana ti eta. Karena fa inal kibara wal bukhla wal jubna wal israf haramun ya. Fa inal kibara kana sanyanya nagu mede takabur panyakit teh nya anu teu disalurkeun nya. Jadi we panyakit teh nya dina kitab kamari mah dina kitab bidayah nya kibar teh takabur teh emang panyakit hate anu kudu di non ngaran teh kudu dibasmi naonana eta kotoranana nya ulah piring nama eta nya. Jadi piring nama alus teh gitu. Jadi mun teh mah aya dedekna piceun dedekna eta
kibarna mah alus solendang Allah sok pakai solendang Allah karena anu diatur ku Allah mana teh nya urang nangtungkeun agama ku ngalaksanakeun salat sok tong sieun ku sasama teh mah nya salat mah salat bae gitu nya aya qolat baheula mah nya waktuna salat keur perang oge keur perang gitu nya keur zaman jajahan gitu nya Walanda cenah dongeng salat teh gitu sabab geus lempeng hatena teu sieun gitu non dipake atas nama parentah Allah da salat ieu nya sehingga kan dilindung ku Gusti Allah nya najan aya walanda ge bulak-balik dekat deuleun we gitu nya kibar gitu seolah-olah ketakabur mencek belana mah goblok ieu balondong ieu aing rek keur nyerah jeung ngadon salat gitu jadi seolah-olah jika anu teu dilayanan gitu kudu nama pan kabur urang teh gitu nya kudu nama kabur ieu mah ngadon salat biasa gitu nya karena geus bisa makena nya itu belah berkah orang saleh mah gitu nya bisa mun urang mah jigana kabur ya anu nyerang dede doa kabur ieu cecak-cecak eueuh perang ge biasa bae gitu ya teu sieun gitu nya kolot baheula mah nya neundeun sifat takabur teh dina atas nama parentah Allah jadi salat we Allahu Akbar company datang dede biasa bae gitu salah jika takaburan tapi santai bae gitu nya di bedil lah ente nepi kan bedilna gitu lain teu neurak teu nepi wal bukhla jeung koret wal jubna wal israf teh eta kabeh oge nu opat rupa eta sifatna haramun haram nya geus dibaca kurang dina bidayah ge eta sifat teh panyakit anu aya dina hate urang tapi kadang bisa kurang dipakai karena jalan kebenaran nyata ku ilmu akhlak tasawuf teh gitu nya wala yumkinu taharruju jeung moal kongang naon artaharruzu ngaraksaan hatina eta kabeh nya moal bisa ngajaga illa bi ilmiha terkecuali kalawan nganyahokeun heula nganyahokeunana kana ilmuna ya wa ilmi ma yudadduha jeung nganyahokeun perkara anu jadi lalawananana gitu nya nu jadi lalawanana nya dina bidayah kan nujunya nuju keur dihanca payap taridu maka pardu ala kuli insanin ka satiap jalma naon wajib teh opo ilmuha nyata nganyahokeunana eta kabeh ti mimiti ilmu fikih oge pisairil akhlak ilmu akhlaknya jeroan batin nya wajib fardu ain disebutnya wa qad sannafa as-sayyidul imam azal asyahid Nasiruddin Abul Qasim wallahu alam subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hidayahnya kedap